Baja Luber, di balik kejadian 10 November. Anjeun ngupingkeun Baja Luber podcast. Sampurasun geulis kasep. Di dieu sareng abdi Salma. Dina episode kahiji ieu abdi bade nyarita di balik kejadian 10 November. Aya naon nya 10 November teh? Kejadian 10 November mangrupikeun kejadian penting dina sajarah Republik Indonesia. Kusabab, dina 10 November 1845 aya perang pasca kamardikaan kahiji tah, oge dikenal salaku Pertempuran Surabaya. Pasrahna Jepang ka Sekutu dina kaping 15 Agustus 1845 ngajadikeun pasukan Jepang nu aya di Indonesia kalengitan sumanget. Aranjeunna henteu deui hoyong ngahalangan gerakan sareng usaha-usaha Indonesia pikeun ngahontal kamardekaan. Secara umum, pasukan Jepang nyobian nyalametkeun diri tina dendam masyarakat Indonesia ku cicing di asramana masing-masing, sareng ngan saukur usaha ngabela diri mun diserang ku urang Indonesia anu nyobian ngarebut pakarang milikna. Politik Jepang ka kamardekaan Indonesia nyatana ditinggali tina sudut pandang kepentingan Jepang anu hoyong maksa bangsa Indonesia nyatakeun kamardekaanna atas nami Kaisar Jepang. Ngan kanggo Insinyur Soekarno sareng Muhammad Hatta mah pastina ge moal gampang atuh narima paksaan nu dipangmerekeun ku pamarentah asing. Di tengah-tengah suasana anu tegang, timbul deui masalah nu anyar. Pasukan Walanda anu ditahan nalika penjajahan Jepang kedah dilepaskeun. Ieu nya tilas tawanan henteu saukur nungtut hartana dipulangkeun deui, tapi oge kalakuanna teh siga nu menangkeun peperangan da. Utamina saatos aranjeunna nampi brosur leutik anu isina nyaeta supados aranjeunna siap nampi datangna Sekutu Inggris sareng Walanda dina waktos anu singget. Seolah-olah menangkeun kesempatan emas, jeung kawani aranjeunna ngalaksanakeun tah tindakan naekeun bandera Walanda. Perkara ieu nya ngondang amarah atuh ti masyarakat Surabaya. Aranjeunna nganggep yen Walanda empahak kamardekaan Indonesia sareng ngalecehkeun bandera sangsaka merah putih. Aranjeunna protes raramean tah hareupeun Hotel Yamato sabari menta diturunkeun bandera Walanda, tuluy ngibarkeun bandera Indonesia. Lah, kumaha yeuh? Parantos dugi di akhir episode kahiji geuning. Teras wae yuk dilanjut ka episode 2 sareng Fatan. Abdi Salma pamit heula nya, hatur nuhun.